Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizatil bahirah wa ala alihi wa ashabihi ulil manaqibil hamidah wa bihamalati syari'atihi dhabil nufusi zakiyah. Amma ba'du, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin rabbana innaka hamidum majid. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asraqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran alima. Wa qala aidan fi ayatin ukhra bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Tipayun urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala anu maha anu mana. Syukur urang sadayana bahan nganterkeun urang sadayana kana pintu gerbang keikhlasan oge pintu gerbang karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sagala rupi ucap tekad lampah urang sadayana dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala saparantosna sesuai data ucapan urang sareng patekadan urang sareng padamelan urang sadayana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di mana teu gampang hiji jalmi syukur ku padamelan. Naon margina margi syukur eta henteu cekap dina ucapan hungkul nanging kedah dibuktoskeun dina padamelan. Munajat urang sadaya ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan langkah paripolah urang sadayana ngalangkahkeun doa sampean kaya pangaosan dijantenkeun syukuran anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ulah sapertos jalmi anu ngaleungit kana naon kanikmatan anu dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala sehingga poho maranehanana karena naon rupi kanikmatan anu diamanatkeun ku Allah Subhanahu wa taala sehingga urang sadayana oge nyontang waktos tina seueurna kasibukan urang sadayana dianggo dialap manfaat dianggo ngiatan
perjanjian urang sadaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala keun da tarunggal poe atuh seminggu sakali Sabtu tehnya. Mudah-mudahan ieu teh bakal ngantirkeun urang sadayana kana garis-garis, kana gurat-gurat, kana barisan-barisan mujahidin fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Di poe kiamah engke bakal di bariskeun, bakal dijajarkeun sadayana jalmi salam dunya dikempelkeun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala sakumaha hadis anu riwayatkeun ku Imam At-Tirmidzi, jumi'anna su dikumpulkeun manusia yaumul kiamati di poe kiamah. Engke di poe kiamah dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salajengna Allah Subhanahu wa taala teh aya nu nyarios hiji oge. La yatakallamuna henteu nyararita kabeh eta. Manusia salam dunya di poe kiamat teh aya nu bisa ngomong, bahkan teu bisa tanggal sadayana. Hareulo di hadapan Allah Subhanahu wa taala maranehna nyaeta dipiwarang ku Allah, manusia ittabi'u geula taruturkeun kadinya, geula taruturkeun ku anjeun ma tuhibbun, naon perkara anu dipika resep ku anjeun fi dari dunya di waktu di alam dunya. Taruturkeun ku anjeun, taruturkeun ku sararia ta. Naon anu dipika resep ku sararia keur waktu di alam dunya. Aya nu nuturkeun popoean salib, aya nu nuturkeun tapekong, aya da resepna, aya nu nuturkeun barongsai konghucu ta. Aya anu nuturkeun naon? Aya nu nuturkeun wae eta tangkalan nyemah cangit nyemah tanggal kai cingana. Naon wae anu disemah ku maranehna keur waktu di alam dunya nyaeta dituturkeun. Aya anu nuturkeun bujur bikang di aya resepna meureun nyawer dina dangdut cigana mah eta. Resep lamun aya dangdut teh nyawer cigana tah dina panggung teh eta mah nuturkeun bujur bikang tah. Tade. Aya oge anu nuturkeun popoean. Naon nuturkeun popoean teh batur ngaji ieu moe pare. Awak usuna. Aya naon wae perkara anu dipikir. Naon wae anu perkara daripada kahujanan cenah. Daripada teu garing aing mah pare ya. Eta wa Agus bikin ka ngerempot eta. Nya. Naon wae anu dituturkeun eta? Aya anu nuturkeun sapi, ibadahna ka sapi. Aya anu nuturkeun manuk, ibadahna kana manuk. Naon wae perkara anu dipikir resep anu nunggulkeun tina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, ittabi'u tuturkeun ku sararia ta. Engke di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka wal majusi yattabi'una nar, ari kaum majusi eta anu nuturkeun matahari sabab ibadahna kana panan. Ari urang dieu aya nu ibadah kana panan poe loba. Nu mana geuningan hari cedeum sok amek-amekan. Tah eta ibadahna teh kana panan mana pangeran teh. Panan poe baru pangeran atau. Nya, ari adan mah Allah imam nu adan teh amek-amekan tadi masjid. Ari Allah poe mah amek-amekan teh biasana. Mana nu araradan teh eueuh geus teh diamekan tah. Tah ieu urang ikhlaskeun atuh aya namanya supados hampang himping suara seringan naon ge perkara ge lamun diikhlaskeun sok ham moal karasa nyeri ari ikhlas mah urang ikhlaskeun alhamdulillah gede ku gedena alhamdulillah hujan ku hujana urang syukuran ka Allah Subhanahu wa taala halodo ku halodona alhamdulillah sibuk ku sibukna alhamdulillah. Itu tadi ari ikhlas mah jalma anu ikhlas bisaeun maca alhamdulillah anu teu ikhlas mah moal bisaeun nu teu ikhlas mah moal bisaeun. Nah sanajan budak eta borosot budak lahir teu mangrupa jabah hideung bolotot teh alhamdulillah we
Naon sababna? Sabab ikhlas. Kolot mah boga anak masing terbang rupa oge. Sim goreng ge ayeuna hideung sota da baheul mah keur orok mah lucu baheula mah. Nya. Baheula mah pada nyiwitan tapi ka kebi kieu teh pada nyiwitan baheula. Nah, alhamdulillah ciri naon tawis ikhlas. Nah, pintu gerbang keikhlasan sekali deui, pintu gerbang keikhlasan teh muji ka Allah Subhanahu wa taala ku pangucap lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Rahmat salam mugia dilimpah curahkeun salamina ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke ka keluargina, ka para sahabat anu sami micinta, ka para tabiin atba'i tabiin tuk sahingga dumugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana sing kabagean syafaat mantenna di yaumul kiamah oge kabagean tiket, kabagean karcis, kabagean ayeuna kartu, ayeuna musum kartu. Aya PIP, aya PKH, kararartu wungkul, kartu rekening naon? Kartu naon? Teh debit naon? Debit eta kartu ATM. Nah, ATM eta engke bisa dipake ongkos eta ATM eta. Sakumaha? Hiji jalma di mana maot eta kudu mawa ATM. Dina eta karcis, dina eta kartu, dina eta tiket aya foto di dinya. Aya foto. Foto saha? Nah didinya jalma anu bakal salamet didinya dina karcisna teh aya foto ajengan beh ditu nama foto para nabi beh dieuna foto para sahabat didinya aya foto saha ieu foto dina tiket maneh aya foto ustad dah salamet eta jelema lamun nya sakuan mesakan dina sakuna teh dina leungeunna teh aya foto ajengan eta dina harti eta jalma micinta ka ajengan cinta ka ulama cinta ka kiai eta tepikeun ka maot teu kahapus fotona teh dipariksa teh hatena eta dina hatena juga geblek we foto ajengan we dina eta teh beda jeung jalma anu dina tiketna teh foto artis we unggul komo artis nu marake kutang unggul foto artis naon foto pemain film teh naon teh pas dibuka teh eta dek ka mana dek berangkat ke surgana Allah Subhanahu wa taala mawa tiket fotona teh tiket naon eta tiketna tiket cintana ka ulama cintana ka para nabi cintana ka keturunan nabi cintana ka para habaib cintana ka habib nyaan lain habib palsu kade nya ajengan oge ajengan anu nyaan lain ajengan nu palsu. Ajengan nu palsu mah ibu lamun dibayar wae datang teu dibayar mah henteu ajengan palsu tah mah. Mun ajengan nu nyaan mah ajengan nu nyaan mah eta mah ajengan kiai tah mah. Kiai. Tah di antarana aya foto ieu aya foto saha pemain bulu tangkis. Aya foto pemain eta mah eueuh wadina aya oge foto para ulama foto para nabi foto sadeui foto para sahabat eta di dinya urang sadaya yakin saha Kangjeng Rasul teh Kangjeng Nabi teh anu bakal nyalametkeun umatna di yaumul qiyamah di akhirat Kangjeng Rasul bakal nyalametkeun kaum yakin anak macan pugu nyalametkeun bu sarare gitu ibu-ibu bu geus gararing nah mun garing moal nyalametkeun boga anak mah minantu moal nyalametkeun minantu tadi utatap diusap moal yang saha anu bakal nyalametkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keun sugan kadengeun tah kumitoha moal mah nyalametkeun tah minan eta teh sa tatangga ge mah nyalametkeun moal babaturan ge mah nyalametkeun moal ieu mah ngobrol we uplek jeung babaturan cul-cul ti maca salat
maca sholawat, maca sholawat, cul-cul ti adan. Tos adan teh nyapan aya eling umat muslimin muslimat, ayo orang berjamaah salat maghrib. Tah eta teh ngajak eling, ngajak teh eling. Ngajak teh eling ibu. Eta teh eling sok sari deui. Eling umat mangga. Muslimin muslimat, ayo orang berjamaah salat maghrib. Ngajak eling, ngajak teh eling. Ngajak teu manya we ake salat maghrib seteh. Nya ngajak teh eling berarti. Hah? Geus maghrib can? Berarti enggak teh. Lamun jelema salat maghrib aya kieu berarti teh eling. Lo ayeuna ngalohor. Wah, kieu can salat lohor setengah 3 ka era teu mirantu. Lah gitu dah teh. Moal nyalametkeun ayeuna ditatap, diusap eta kamalir. Moal nyalametkeun tah. Nu moal nyalametkeun tah kamalir. Mana nu nyalametkeun? Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma sholli wa sallim wa barik. Rada tunuh ya. Salatullah salamullah. Mangga ame teh tunuh ala to'a Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa biladi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salam eta sok nu di karbon mararaca sholawat bar. Salatullah salamullah ala yasin. Giringkan ka masjid eta tungtunan ti Kangjeng Rasulullah SAW, bangga Kangjeng Rasul umatna ngabring ka masjid nya keur 1000 keur pangaosan da geuningan boro-boro anu hirup, boro-boro ajengan, boro-boro anu sibuk ibu. Anu maot oge tungtung nama air nama digotong ka makam. Maksudnya kan digotong ka masjid atuh. Hah? Manya anu maot digotong ka masjid. Ka makam. Oh ka masjid heula. Oh translate nya eno. Transit, translate. Transit heula ka masjid, asuhan dedek di kamanakeun atuh. Nah, mudah-mudahan ibu sadayana ibu kaing syafaat yaumul qiyamah amin ya rabbal alamin. Salajengna para ibu sadayana dina temana ieu pangaosan menginten teh aya kajabi urang sami-sami ningkatkeun keyakinan urang sadayana termasuknya eta anu sebat yakin teh jadi patali sareng kabutuhan urang sadaya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai sejauh mana kabutuh urang ka Gusti Allah, ciga nu teu bararutuh we ka Gusti Allah teh. Nah gitu ya. Ciga nu teu bararutuh we kana pangampura Allah teh, ciga nu teu bararutuh we kana pitulung Allah teh. Saha nu teu butuh pitulung Allah? Boro-boro jalma nu beungar nu miskin wae hayang pitulung Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro jalma cager nu gering butuh ku pitulung Allah. Pan kitu teh. Boro-boro anu ngora kolot geus peot oge butuh ku pitulung eta patali sareng kayakinan urang sadayana anu kedah di tingkatkeun keyakinan urang sadayana. Kumaha cara ningkatkeunna? Ciri jalma anu yakin teh nyaeta tiasa anjeunanana naon? Ciri jalma anu yakin teh
tiasa narik kesimpulan yakin ka Allah Subhanahu wa taala ku cara ngalaksanakeun kana sakumaha syariat tuntunan ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu mana nyaeta di hadapan Allah Subhanahu wa taala engke sadayana jalmi bakal nyuhunkeun rahmat, bakal nyuhunkeun rahmat, bakal nyuhunkeun pikawas pikasih ka Allah Subhanahu wa taala. Saur Kanjeng Rasul di yaumul kiamah engke sadayana hempak merbayaksa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi irhamni ya Rabbi irhamni ya Rabbi. Tah termasuk jalma-jalma waya boko muslimuna cara ricing jalma Islam mata didinya. Cara ricing jalma Islam sanggeusna nyaeta kabeh jalma ngarilu neraskeun tadi. Sanggeusna kabeh jelema ngarilu kana naon anu nepi ka resepna, kana naon-naon anu nepi ka cinta ku maranehna, engke bari nu kang nongong ka Gusti Allah, ta poaya beko sareng carali. Saha al muslimuna jalma anu Islam kabeh nyaeta didinya calik nya untuk kama mana eta mah anu calik teh anu Islam anu iman anu kuat kayakinanana anu tukang maca tasbih di dunyana, tukang maca salat, tukang maca sholawat, tukang maca deba, tukang maca marhaba, tukang maca naon ngaranna teh rawinya tukang maca rawi, tukang maca manakib caricing tadi dinya. Ngana tak keur caricing gitu? Keur caricing gitu? Nyuhunkeun ka Allah, ya Rabbi irhamni, lamun aya nama kitu ya arhamar rahimin, irhamna nya ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna. Supaya gitu ya arhamar rahimin irhamna. Ayo namanya ya arhamar rahimin irhamna. Anu teu maca moal dibere-besek biasa nama ya arhamar nya atawa pu ana waghfir lana. Sok aya anu pangtarikna macana besekna pingpingna eta nu lalaunan jangjangna nya waqu anna waghfir lana tangge di poe kiamat irhamni ya Rabbi saur Gusti Allah kumaha fayaqulu maka ngadawuh Gusti Allah ya abdi ya abdi hamba kaula saur Allah arahim tak khalqan min khalqi apakah kamu atau apakah kalian pernah menyayangi makhluk di antara makhluk yang aku ciptakan saur Allah teh. Naon namane pernah mikanya ka hiji perkara ka hiji sasatoan atanapi ka jelema atawa ka tatangga ka anak ka incu henteu pernah ngadolim payarhamuka maka kaula mere rahmat mika welas mika asih ka anjeun lantaran sabab anjeun nyaeta daek mika welas mika asih ka makhluk kaula. Ieu mah aya ucing baledog, aya ucing diketrok di karungan bawa ka mana kade eta komo anu ngageleng ucing mah tah ngageleng ucing kudu dihitung buluna tah sabab naon sabab teu kabeh jelema anu daek dikir ka Allah tapi sasatoan oge dalam likir ka Allah Subhanahu wa taala eta kudu dihajatan ibu lamun aya jelema maehan kucing mah komo baheula mah cenah kudu dinaon kudu diitung buluna oge. Nah anjeun teu pernah nganiaya ka tatangga, nah anjeun teu pernah nganiaya ka makhluk. Nah, sahaja alma anu tukang mikanya ka sasatoan. Nah, mikanya ka sasatoannya. Kanya ka sasatoan. Tang ngukut manuk, wajib ngukut manuk teh Bu.
Ngukut manuk teh wajib naon? Wajib diparaban. Wajib ngukut dah, wajib diparah. Ngukut ucing mah kalau nu alus, keur alus keneh mah mun getol marabana teh eta geus cacingeun mah ucingna, ucing bawa ka ditu. Nah, jamung saya mah jeung ucing teh. Mung saya arek naha anjeun pernah mikanya ka makhluk kaula anu deuk nurutna ka saha eta ucing teh. Eta cenah eta ucing teh deuk nurutna ka saha ada ka jelema atuh. Nah, barugikeun ka ayeuna saha-saha anu pernah mikanya boro-boro mikanya ka ucing kumaha cara mungkut anjing. Kan bae ngukut anjing ge asal bisa we ngaraksana. Ulah ari anjing ngukut ka masjid tara nu gablegna teh. Kalau kamu anjing nyanon bedana we jeung nu dikukutna ari tara ka masjid mah tara salat tara sibeungeut mah. Kan we nu bogana ka masjid imahna ditungguan ku anjing kana naon. Aroen tak dipikanya beurangna lamun jadwal dahar ya maraban merenya jadwal marabana ya isuk-isuk jam sabaraha sore jam sabaraha lamun dikerem ngan kade bisi ngukut ucing dikerem teh diparaban sabab eta jadi sabab asupna hiji awewe kana neraka ucing dikerem teh pikeun ka pae. Nah, ucing teh soalnya can nyatu istilah poe. Bae ucing teh. Jalma anu osok mikanya ka sasatoan. Nah, eueuh cenah ucing mah ieu teh ujang di imah teh aya minantu paraban minantu tah. Nya kanggo hitung-hitung maraban ucing atuh. Gitu. Nah sia teh atuh minantu teh nih alah batanna ka minantu. Nya. Nah, sarua eta oge komo ka anak, komo ka incu. Jalma anu gede kanyaana, gede ka welasna, gede ka asihna, ka saha? Ka makhluk Gusti, ka makhluk Allah, engke bakal jadi catatan sesuai datana di yaumul kiamat. Sesuai datana terus disesuaikan datana ucap tekad jeung lampahna hadapan Allah ciri jalma anu yakin. Naon yakin karena bakal dipasi ciri jalma anu yakin karena ageungna rahmat Allah Subhanahu rahmat Allah leuwih gede tibatan dosa urang dieu. Dosa salah lemur gede mana jeung rahmat Allah? Dosa salah lemur ya gede mana jeung rahmat Allah? Gede mana? Gede keneh rahmat Allah. Ngan rahmat Allah tadi disebutkan di mana? Dina hiji sato, dina hiji makhluk anu pika geuleuheun. Dina hiji makhluk anu pika sebeleun. Tah, kurang dipikanya eta makhluk teh ku batur mah diparariceun. Ya ayeuna tah nya di mana di Bogor di mana? Tempat penampungan kucing liar. Tepikeun ka meunang muri tah. Meunang piagam ti pamarentah. Di mana di Bogor di Depok tempat pengumpulan kucing liar aya 1.000 mah ucing tah dipikanya pikade teh cek tadi teh da urang mah eueuh cenah atuh ucing mah tetangga kukut esena aya sayur kacang we mah ulah tepikeun ka jadi leutak dipiceun dihaneutkeun deui haneutkeun geus 5 poe geus jadi leutak eta angin kacang hideung teh karek dipiceun kata tangga pikanya terutama nyaeta termasuk gitu ya termasuk nyaeta urang mikanya ka kulawar ka sok sanajantos teu aya irhamu surkanya mautakum walau bisikit tamro pikanya ku araranjeun kabeh nu geus ngarantunkeun nu geus mararaot sanajan ku sabelah sikikor ku sabelah siki korma dina hadis nu sanes sanajan ku ceker domba menang ngeuleum pikanya hartosna disodakohan ya sodakoh kapun bapa sodakoh kapun biang sodakoh kapun dulur sodakoh ka babaturan ya sodakoh hadiahkeun ka babaturan naon ulah samping we jeung samping tepikeun
Oh dahareun dina hadis nama. Tak upami dirorompok kabeneran di imah teh aya lomari tempat jurig Ibu. Di simkuring mah di imah simkuring aya lomari tempat jurig khusus. Nah tempat jurig eta baju samping tinu mararaot kabeh. Eta ceuk pun anak teh alik si eta tinu maot ceuk pun anak teh. Manya jadi jurig. Sorban samping baju tinu maot kabeh ieu mah jubah tinu maot pun anak teh wanian nu budak pun teh wanian mukakeun lomari simkuring melantaran eta tinu maot kabeh awas eta tinu maot tempat sulan lomari tempat curi ge nah ieu maksudna sing jelas yo nyaah kanutos teu nyaah kanutos maot mangmeserkeun senal hadiahkeun kana ieu mah mangmeulikeun senal teh ari 7na we wungkul nya ari 7 mangmeserkeun acuk saari 7na we jeung ari kanu ngamanian we deui mangmeulikeun teh jeung mangmeulikeun kopeah geus bleng we ka dituna teh marukan hayang eta nu ngamandian teh hayang kopeah bukuh kopeah ngabegreg di imah sanes Ibu maksudna sanes hoyong maksudna sok sing aya kaaringetan anak incuna sok sanajan hadiahkeun nyaeta sanajan ku sabelah korma gitu sabelah korma hadiahkeun kana tos daya eta bakat kunyaah naon margina mal mayitu surganya fi qabri illa kal gharikil mugawis hartosna ari mah nu maot kudu di akad ikrarkeun deui nah geuningan Mang Obar ieu meuni tarat-tarat disasari masihan leupeut hadiah kasih bapak misalna ieu mah misalna Mang Obar contoh tama nah jadi kudu dibejakeun eta teh etana nya hadiah kasih bapak tah kudu kitu dibejakeun mere teh mere we ieu mah kitu berincan gitu ya nya ulah teh bejakeun misalna aya sisanan teuneun ya Bu Haji mahanan ya hadiah ka apa misalna teh naon Bu Dede tidak hadiah ka apa misalna ya mah ting contoh teuing kode teh nya tah gitu hadiah kanu tos teh jadi hadiahkeun teh ari hadiahkeun teh kudu bejakeun jeung etana ajeung naon misalna ka babaturan ieu babaturan maot urang teu bisa ka ditu ya hadiah ka babaturan ieu bikeun we ka saha ka tetangga ka saha teu naon ulah hadir mah hadir misalna ka ditu dihadiahan teu nah diatawisna ieu sodakohan anu tos daya tawis naon lamun urang mikanya ka batur eta teh ngonang rahmat Allah jarah we kaungal naon jarah we kaungal makam kaungal karamat di jarahan ari keluarga teh sodakohan acan misalna sodakohan eta diatawisna nah itu diatawisna sok komo ka ustad sodako ka ustad ieu sodako kitu kanggo pun bapak atau napi kanggo pun biang atau kanggo rerencangan nya kanggo rerencangan moal dibejakeun jalmina simkuring wengi ngimpen eta jalmi keur hirupna mah dah teu pati kasepnya nah ari wengi kamari wengi tadi eta ngimpen masyaallah tari moal dibejakeun jelema mah saha nya ngan eta jalmi kasep teuing gitu kasep jeung seungit deui seungit jeung kasep padahal keur hirupna mah goreng patuh teu kasep gitu keur hirupna mah biasa we eta simkuring ngadadago we ngadadago lebat ka bumi sae eta jalmi teh urang dieu ja lebat ka bumi sae didadago we di antosan mang caranya antosan pas kaluar deui ti bumi ti bumi ieu nitip cenah ka pun bojo kanggo pun bojo cenah kitu nya nitip kanggo pun bojo ari nitipna teh duka naon da bungkusan nitip kanggo pun bojo ari hudang saret ongko ngeupeul tapi eueuna naon
Lah cek simkuring naon eta nitipna gitu nya. Nitip jika nama nitipun bojo moal dikawin gitu. Nitip kanggo pun bojo cenah di. Dicekalakeun ge simkuring ari dibukakeun teu aya eta jalmina kasep eta. Masyaallah can pernah ningali simkuring jalma kasep jiga eta ku gagahna. Tapi urang dia jalmina. Nah, urang dia moal dibejakeun jelmana mah moal. Nah, eta cigana gitunya, cigana eta jalmi keur hirup nama biasa-biasa Pak cigana kulawargana ikhlas eta ngadiahana. Kulawargana ikhlas nyodakohan eta jalmi cigana kareresan simkuring keur ngaos palebah ieu gitu di kamari malam Jumat terus malam Sabtu pamanitan ari pas sare kabawa ngimpi cigana. Nah datara iraha ngimpi anu maot pun bapak ge can pernah kaimpi ku simkuring. Nah ari eta jalmi masyaallah urang dieu ieu mah kaimpi ku simkuring geus lila tara ngimpi nu maot. Eta ku kasepna jeung seungitna lepet ka bumi anu sae eta nitip kanggo bojo cenah kitu tah ka simkuring. Ari dibukakeun eueuh nanaonan. Nah, ieu mah kasaha wae nya anu ngagaduhan caroge eta nepi saha anu tos ngantunkeun hadiahan sing ikhlas geuningan kasep eta buku rupina cia kitu. Malah mah simkuring amanat ka pun bojo bisi simkuring ti heula cik simkuring teh omat ulah waka kawin deui budak can galalede mah. Ni HP budak. Tah, para besar ya wisna ku penting-pentingna orang mika nyaah, mika welas, mika asih, mika dedeh bentuk kanggo naon, kanggo nyungsi surti kanggo menjemput rahmat Allah teh kumaha urang nyaah heula ka makhluk kumaha cara urang nyaah ka anak, kumaha cara urang nyaah ka pamajikan, kumaha cara urang nyaah ka dulur, kumaha cara urang mika nyaah ka nu tos daya eta karek rahmat Allah. Jadi moal wa ma alatnahum min amalihim min syai' naon cenah wa ma alatnahum min amalihim min naon hartina teuing da apa hartosna teh lamun urang hadiah yo maca yasin misalna dihadiahkeun ka nu tos daya itu kabagean urang oge teu kurang ganjaranna ulah teu ciga naon teu ciga di dunya malamun urang boga HP hiji dibikeun atuh weuh deui cek pasep teh ieu cenah HP kanggo Pa Ustad ari abdi mana nya hiji-hiji ari ngintunan mah ka ahli kubur ieu upami ngintunan wa ma alatnahu moal dikurangan ganjaran mun teh maca yasin yo hadiahkeun ka 1000 urang misalna eta teh kali 1000 hiji teh kali sarua jeung 1000 kali maca yasin gitu mata ku hadiah teh sing panjang gitu hadiah teh kumaha panjang kumaha ibu tiasa hadiah panjang teu dia kali kieu hadiah panjang nya lamun hayang hadiah panjang mah hadiah panjang nya mah dipake mad tah disebata jijinya atanapi lamun hadiah mah kieu minal muslimin wal muslimat mimman haqa alaiha alaiha doa jalma anu hak didoakeun ku abdi gitu anu hak didoakeun ku abdi anu bakal nampi kana doa abdi gitu wa man daa ilaihim al-fatihah misalna atanapi nya terutami upami Fatihah ye Fatihah dibaca tapi eta nu maca Fatihah teh peditna luar biasa moal nepi Fatihahna ge moal ibu da Fatihah nepi sote nu dibaca Fatihah nepi lamun jalmana teu pedit kade siga jalma hadiah maca surat yasin salat henteu moal nepi
Ada jeung tetangga teu wawuh moal nepi. Kade hadiah ka kolot misalna ari jeung dulur teu akur atuh moal nepi. Naon sababna? Sabab Fatihahna, sholawatna, hadiahna, naon Fatihahna eta ukur dina sumut hung. Kurusan sumut hungkul. Sedangkan anu nepi mah naonna anu nepi mah ikhlasna jiga kurban. Jiga kurban lain bagungna, lain lintuhna, lain rangaekna, tapi ikhlasna anu nepi mah ikhlasna anu nepi mah. Nah, sebab layyana lallahu luhumuha wa layyana lallahu luhumuha wala dimauha wala qiyanaluhu taqwa minkum. Allah teu narima kana getihna kana dagingna, teu narima kana getihna eta sasat hewan kurban, teu narima kana getihna lagi. Tapi karena buluna, kulitna, gitunya kiasana. Tapi Allah narima karena hatena jalma anu karena kaikhlasan, karena kapekaan manehanana. Kapekaan manehanana teh kumaha? Karena takwa teh peka. Mun ceuk urang peka kumaha cok anak sia mun dikitu-kitu daek teu, tak kitu. Atanapi anak maneh lamun dikitu-kitu ku batur ngeunah henteu kan tah eta peka guruna teh peka guruna teh atanapi mun salaki maneh dikitu-kitu ku batur daek teu atawa dulur maneh mun dikitu tah peka urang teh takwa disebutna peka teh takwa kumaha peka teh ceulina peka panon peka suku peka kumaha ceulina peka aya adan ceulina peka geuwat lengkah sukuna peka ka masigin ieu mah ceuli bonge suku pengke kumaha api-api teu kadenge api-api pengkor naon teu ka masigin teh sebutna teu peka disebutna teh teu takwa ulah kieu kurban ari hutang teu dibayar kurban heula hutang heula kurban heula hutang heula eta nu teu kurban tanyakeun geus dibayar encan eta boga hutang mas kawin ka pamajikan maneh mas kawin baheula nu dibayar nu dibikeun ka pamajikan ngalawan mas kawin dibayar kontan terus dieclok dengan pake ongkos ku sia eta geus dibayar encan ulah wae ka kurban eta bayar heula mas kawin ka pamajikan bayar heula hutang we mas kawin. Mas kawin mah geus dibayar kan hutang urut mas ka ulah hari kanu jauh dibayar hutang teh ari ka pamajikan teu dibayar geus puluhan tahun ciga naon sababna beuni rada tarik sim kuring eta mah pengalaman pribadi karek punah ka pamajikan ieu baheula dieclok buat terongkos pake ongkos di Banten ka dieu mah ade moal bisa balik ongko dibikeun pamajikan teh dieclok bae geus kabayar ieu di beja-beja ge. Mun deuk erah ge ku pamajikan ya. Nah. Iya mah pengalaman pribadi. Kurban heuh. Sok ngabengberatan teh kana usaha mejus. Kana tani nya kitu keneh rugi. Kana dagang eueuh kasumangetan. Mararajus. Usaha kalah kalilana eta karahasiana teh sabab hutang mas kawin ka pamajikan can dibayar ari kuota unggal poe meuli sia kuota nelpon awewe naon daripada dipake beger kumane pake bayar hutang tah majikan ade kadituna lamun geus maot eta anu ngagotongna kabawa doraka tong digara rotong nucan mayar mas kawin ka majikan mah anu boga hutang urut mas kawin ka majikan tong digara rotong antep cenah ini ku sorangan cenah usaha antep nya jadi kurban heula antara alhamdulillah di kampung urang di dieu nya seueur nu bade kalurban ayeuna aya 50 orang nanya ngan kurban perasaan nya seueur kurban naon cenah ya kurban sapi kurban domba kurban perasaan we batur
nu mencitna urang nu ngeunahna. Lah gitu. Nah, dah tawisna. Inna sanyana kami nu agung atoina eta geus masihan kami nu agung ka anjeun Muhammad nah al kausaro kana talaga kausar tapi dina tafsir hadis dina tafsir anu sanes mah al kausaro kana kanikmatan ya al kausaro kana kanikmatan dek teh sagarupa nikmat kumaha atuh urang mah geus sagarupa disadiakeun ayeuna lampu tinggal ngajetrekeun sampeu tinggal ngokos hui tinggal ngorehkeun baheula mah Bu hayang naon gahara rese geus ayeuna al kausaro kana fasilitas kanikmatan fasoli maka prak kudu salat ajeun fasoli kudu salat dina hadis anu sanes patahajjad fasoli li rabbika salat anjeun naon salat tahajud tahajud wae dititah komo salat wa minal laili fatahajjad bihi tahajud wae diparentah ku Allah komo lamun salat fardu gitunya kitab mauquta nah li rabbika kasaha li rabbika ikhlas ka pangeran anjeun salat teh inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal wa ana awwalul muslimin tiasa wa ana minal muslimin tiasa. Nah, salat ka Allah ulah ka sasaha ulah ka salatna ulah kana paran poe ulah kana poe ulah kana caang salat teh nyemak wanhar ku haleutik hagede mah wanhar lamun wanhar mah ngusir lamun wanhar ku haleutik wanhar jeung kudu mencit kurban anjeun wanhar jeung kudu mencit kurban kudu takoru kudu mencit ari wanhar teh eta tikoro kudu neuteuh tikoro mencit kurban kanggo naon kanggo takorup ka Allah Subhanahu wa taala kanu mampu anu teu mampu mah ngadahar unggul tama sajalma anu mampu kurban dina hadisna tapi henteu kurban mangka eta teu ka aku teu ka asup umat Kangjeng Nabi moal meunang syafaat lamun mampu tapi henteu kurban eta moal meunang syafaat pala yakribana musallaya ulah ngadeuketan ka dieu ye sakanya ulah ngadeuketan ka masjid lamun jalma geus mampu nyari udud unggal poe mampu geura sok udud sapoe sabungkus sabaraha kali sataun ari kurban teu mampu can mampu eueuh ududna tuh orang ududna nyaeta urang mah udud teh diniatan we kurban atuh kitu aman da santri mah loba dalil urang mah atuh cenah udud oge niatan we kurban ngarah tetunuh kitu nya ngarah tetunuh niatan dikir we tiasa gitu tiasa macul diniatan dikir bisa kan udud diniatan dikir bisa bari dikir udud bari dikir bisa macul bari dikir bisa lamun macul bari dikir balikna ka imahna moal ka imahrana kumaha lamun teu eling mah kumaha tuh nah macul teras ayeuna naon wae perkara anu disarangan-sareng zikrullah tiasa Bu nah wanhar inna syani'aka wal
abdar sanyana jalma anu teu banget mika suka teu banget mika resep ka anjeun eta abdar moal sirungan kahanap moal akaran kaluhur moal sirungan disebutna teh jalma anu nukang nongong ngabenci kana sunah nabi anu teu deuk make kana sunah kangjeng nabi anu teu nganggap ka kangjeng nabi anu teu make ka kangjeng nabi eta jalma eta abdar hartina abdar teh hirupna teh teu sampurna atanapi abdar teh disebatna teh abdar teh nyaeta tanpa daksa lamun sakurang lamun bahasa Sunda eta tanpa daksa imanna artina kaimanana teu sampurna moal menang syafaat sarwana jeung jalma anu geus mampu tapi henteu jalma geus mampu tapi henteu ngalaksana kumaha cenah abdi da mampu ieu teh ngalengkah ka masjid tapi teu ka masjid mampu sabenerna mah udang subuh mani mampu da jam-jam da waringkas tapi teu ka masjid teu salat acan keunang sanaon bedana jeung nu tadi jeung nu tanpa daksa atuh moal menang saban bang engke di akhirat gara-gara awakana mah gara-gara awakan hayang naon hayang nyaeta papangi jeung Kangjeng Nabi Muhammad teu bisa sabab keur waktu di alam dunya teu hayang papangi jeung Kangjeng Nabi teu hayang papangi jeung teu hayang ngagugu kana parentah Allah. Pangke di poe kiamat teh saur Kangjeng Nabi teh aya jalma anu awakna teh sagede nyere, leungeunna sagede nyere, sukuna sagede nyere, ngan huluna sagede mejikom. Sagede tolong mau nguluna. Nah, ditanya Jibril, hari itu jelema naon? Kuat ka hese hudang. Hese hudang awakna sagede nyere, huluna gede. Eta teh jalma anu ceuk malaikat Jibril, eta teh Muhammad, jalma anu ngadenge neuleuh mah neuleuh ka masjid, ngadenge mah ngadenge kana adal, tapi teu init ka masjid tah gede hulu teh nah tak cek bahasa panggede-gedena hulu jeung antara salat mah dek salat kumaha tuh awak sadaya nyere sujudna kumaha teu bebeut meureun nah nu penting ayeuna urang ulah diheulakeun heula gede hulu nya ulah diheulakeun heula sombong nah bisa wae ayeuna Pak Ustad, Pak Ajengan, Ustad, anger Ustad palsu, tara ka masjid mah. Anu tara ka masjid, Ustad palsu, Ustad so teh ibuna panggung teh. Al-Mukarram, Al-Muhtaram dina panggung teh biasa nama. Dina ondangan, Al-Muhtaram, Al-Mukarram, Al-Alim, Al-Alama, nari imana mana biasa. Biasa di mana masukan mangga al-mukarram geura tuang ceuk pamajikanna teh henteu al-alim al-alama geura tuang henteu ustad kiai di imana mah biasa ceramah ge simkuring ieu di dieu hayu urang salat berjamaah di masjid di imah mah sarua cepup sarupun bojo teh sarupun bojo ieu mah geura salat cenah ka ditu cek majikan kalah dititah ku majikan di imah mah di pangajian nitah ka batur nah di imah dititah ku majikan kalah ka cek simkuring teh para wargi sadayana para pun bojo ieu kalah ka ngajebian nyana ka ditu kalah ngajebian di dakwahan di imah pamajikan hadirin kaum muslimin keur loba gawe can nyeuseut can naon ai jeung ceramah angar di imah mah angar di imah mah lain ustad di imah mah lain ajengan di masjid kadang-kadang
Di pengajian mahnya kadang-kadang ustad kiai di imah lain biasa gegero rumah wadah nyeuseum sapertos tehuna guru urang sadayana di dieu nya di bumi mah nyeuseum gegero teh ngomehan budak nya ngasuh geuningan hari dina panggung mah al mukarrom nah gitu para ibu sadaya nya berangkat tina nguatan keyakinan orang sadayana sampai sejauh mana orang kudu ngukur naon kabutuh orang ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab dawuhan Allah bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu antum fuqara'u ilallah sanyanyana anjeun eta butuh ka Gusti Allah ulah dek mopokeun ulah dek api-api teu butuh kitunya ka Gusti Allah. Cara urang nyaeta cara urang kanggo ngabuktoskeun atanapi kabutuhan mintonkeun kabutuhan urang ka Allah Subhanahu wa taala nyaeta kudu hadir dina tiap naon tiap riungan pangaosan anu terutami ibu terakhir ya simkuring painten amanat ka diri pribadi kasadayana moal aya anu pang ageung-ageungna hadiah kanggo ibu rama kanggo caroge oge anu tos ngantunkeun iwati hadir dina pangaosan disebutna tawassalna bitalumi ila hadrati abawaina disebutna kumaha urang teh tawasul ku pangaosan ka ibu rama ku hadirna urang sadayana dina pangaosan nyaeta ku hadirna hungkul ya mah ku hadirna nyaeta matak nyieun kabahagiaan kabungahan ka ibu rama ka guru anu tos teu araraya bararungaheun si kira-kira lamun diprekeun ieu sapoe we sasabtu we prekeun nya teu sedih kitu teu kaleungitan kitu teu sedih kitu eta anu tos ngantunkeun nya ieu mudah-mudahan atuh urang sadayana ti kawit urang sadayana nampi kana tungtunan atanapi nampi kana jalan-jalan hidayah anu mana jalan hidayah eta sangat-sangat jelas kanggo urang sadayana bahwa urang sadayana kedah diajar micinta ngamumule kana naon titinggal sepuh-sepuh urang sadayana terutama titinggal jalmi-jalmi anu soleh ngamumule kana pangaosan titinggal saha pengajian ya ngamumule kana berjamaah titinggal saha berjamaah ngamumule ka masjid titinggal saha masjid dan nyieun sorangan malila nya terus nyaeta ku ayana ngamumule urang sadayana disebut hidayah. Jadi hidayah teh cinta kana perkara anu dipika cinta ku jalma cinta kana perkara anu dipika cinta ku inung bapa anu tos ngantun cinta kana perkara anu cinta ku hanya Rasulullah SAW disebut hidayah. Allahumma dina siratal mustaqim Allahumma dina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin siratal anbiya'i wal mursalin. Salajengna atuh pidoana ka para ibu sadayana simkuring gaduh maksad hoyong haul dina mingon payun sakantenan bari haul pun bapak oge sakantenan bari itu ngawinkeun mudah-mudahan atuh dipaparing kalancaran kalayan dek ngawalian pasep mudah-mudahan atuh sing aya dina kasalamatan barakatil Fatihah
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nya sakantenan nguleme ka sadayana. Ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.